Assalamualaikum, wilujeng enjing sadayana. Patepang deui sareng Miss dina pangajaran bahasa Sunda. Barudak dina dinten ayeuna urang diajar kecap saharti atau sinonim jeung mikaweruh rarangken dikeun. Tujuan pembelajaran nyaeta ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Barudak tiasa apal rarangken dikeun. Barudak tiasa apal rarangken hareup di. Barudak tiasa apal rarangken tukang. Kecap saharti atawa sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Pek ilikan ku hideup contohna. Lembur hartosna kampung. Dina kalimat kahiji nyaeta kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, dina kalimat kahiji nyaeta tos dicatet lembur. Berarti anu can kacatet nyaeta kampung. Tah ku hideup sok pek catet dina kalimat kaduana nyaeta kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Contoh anu sejena nyaeta sedih hartosna teh nalangsa. Dina kalimat kahiji kunaon siga anu sedih? Nah, dina kalimat kadua ku hideup tulis anu nalangsa. Kunaon siga anu nalangsa? Mikaweruh rarangken dikeun. Rarangken cek bahasa Indonesiana nyaeta imbuhan. Nah, rarangken teh aya sababaraha rupa. Di antawisna nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, rarangken barung, rarangken gabung. Nah, ayeuna nu bade diajar nyaeta rarangken hareup sareng rarangken tukang. Pek regepkeun heula Miss bade macakeun kalimah anu dihandapna. Jawer kotok biasa dimangpaatkeun pikeun ubah rupa-rupa panyakit. Kawas kencing manis, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Nah, kalimah di luhur ngandung kecap dimangpaatkeun. Tah, eta kecap teh geus dirarangken. Contoh lain dirarangken disareungkeun. Contona nyaeta Agus ditumpakeun kana munding. Tah, berarti kalimah ditumpakeun teh awalna mah tumpak wungkul. Cuma ditambihan ku rarangken disareungkeun janten jadi ditumpakeun. Nah, panginten sakieu wae dina pangajaran ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.